Sampurasun dulu ayeuna urang arek nyin konten tutorial anu simpel lah kumaha carana nyunut rokok anu simpel cenah mah. Urang mikir awal teh ketep kana udud heula, cokot heula ududna, anu kadua korekna cokot, terus ieu ujung ududna tunteuneun dina biwir tapalkeun, terus korekna sunutkeun, beres ngebul. Geus ngebul kieu mah nya geus we udud tepi ka beak.